Bah, Di mana aja? itu ngangok cai bah. Ayan gini saya kecil gitu. Aya. Nah, bang ada uang wae tuh. Iya, istilah mana balik. Lain bah euy. Nasi kurang teh bakal kumahanya. Nasib kumaha. Nasi kurang itu bakal kumaha. Ya, yang lamun nanya ke nasib, tong nanyakeun ke Abah. Ku pangeran teh Gusti Allah pingaranna mana? Terus dibere keahlian sila itu. Ayeuna keahlian kana nu teh. Berarti nasib teh di dinya ayeuna teh tangke teh ku Gusti teh bakal dibere keahlian saja. Mangpaatkeun tiap keahlian nu aya di diri sorangan. Tangke ge nalika nasib itu pajauh jeung keahlian sorangan. Gali potensi nu aya dina diri tong eta tanya ka bantri ge jelema bingung. Anu nyahokanna diri sila sorangan teh maneh sorangan keahlian karena eta tekuni syukuri aya hartina syukur teh ngamangpaatkeun pamere ti Gusti ka bisa pamere teh bisana kana naon mangpaatkeun si nya eta bakal jadi nasib maneh anu gede keunana syukurna hartina syukur teh pamere ti Gusti pake sing maksimal dina segala usaha ge kitu ayo tatanya ka aing atuh lieur hirup teh Depan capek tadi nabah euy. jelema nu eta tanya teh apal alamat teh aya alamat teh cirina eta keahlian maneh bakal jadi nasib maneh gali nu eta lin ngali kasir wae hirup teh Aral geus abah panas sawah wae. salah tapi eta ketang cek Abah bisi salah mau mekeun we deh asal wae ilmu maseutik ewangnya Bah,